jadina. Nu penting mah bungah kanu lalajonna. Mun teu suka omacing asa hampura. Angguran mah bantos laik jeung subrekna. Jumatan euy aya mah poe Jumat. Mana si Gomah itu lila aing. Mai. Ayo Jumatan, Mai. Saya tak kemana sih? Mai. Nah, ini di WC sih ya mah. Woi, Mai. Hai. Buru atuh sebarang. Oke, Nggak rese. Oh, burukan. mangke atuh sate. Cuman salah sakedeung. Riwo. Riwo kemudian. Buru, ditungguan. Jam sakieu. 2 jaman. Sebenarnya ya ini. Kenalan. Kenalan coba aduh. Saya burukan geus lila. Rek jumahan kan nih. Jam seberapa? Ya teh jam 11 tuh, jam 11 leuwih sabaraha 37. Bae mau masuk jeung maneh. Yang sok buru atuh tak poke-poke. Buru-buru omehan aing mah hayang buru-buru teh. Yang ting anu angkeun. Ayo jumahan di mana? Masjid itu Mantan udah ketemu ininya lah. Dah. Jangan saya. sabur atuh. Lagi. Seru atuh. Tapi matanya. Ayo, curhat ya, ayo senang. Ini senang japit. Tuh ayo tuh gitu tuh. Mau gawe baik lagi mulai sekedar sana capek. Terus nih kalau ini masa satu lagi pantat. Main selalu. Eta, pakai lo eta weh. Hanya butut atuh. Baik tuh. Dah dipakai jam sholat iya, dah tuh dipakai asup ke masjid. Baik ah. Buru atuh. Ini kabur-kaburangan. Bada mau disetrap atuh. Mau sekolah. Ayo mau disetrap atuh pan aing pangharep nu orang teh. Ganjaran kan gede mah. Bener. Apa anu kitu? Artinya apa lah tuh? Tadi tinik. Untuk. Ditinik buntu. Geus ah. Duh, aing boga dosa nya masih riris. Ngan we heula lah. Duh, urang kamari asa dosanya masih riris. Ulah daya perlu ieu teh kamari teh. Makan udah udah bawa budak eta nya kemana nya ilahnya budak nanya di pentang hampura ada teh dia teh aduh kepikiran wae sehingga kalau jangan keriput kan jangan heula lah eta mah gua dosa pisan tuh. Itu si Riris lah ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuh naon? Tujuh naon? Tujuh masuk budak. Nanya. Ini sesapu. Geus nyaho nahan nanya. Aduh ngamastikeun we hungkul. Aduh. Cing lah, dia dia. Nengkal di dia. Naon? Ya, dangukeun. Kita rek mentah hampura, kamari beda ngantepkeun di pangkalan. Jeung bunuh sarekeun. Gitu. Emang orang teh tetangkalan, gitu tangkal jengkol, tapi diperak segala di pangkalan. Nya hampura. Ada kan kemarin kan ngomongkeun di bisniseun, cuma teh moal lila. Data apa lebih lama tuh mau diomongkeun tahun bae we. Yang geus lah diampura. Kan. Luas aing. Saya tak? Setan. Aduh, Kala. Itu Naon? kan kayak Jumat, nah abang pengen Jumatan. kamari, jual kamari. Kita ingat pakai sarung, kayak kopean, geus rapi gitu kan. Tah, ini ke masjid. Di masjid ada tulisan Naon? anu nyanak HP di paehan. Ketembung sieun jadi paehan, geus baik deui. Dia teh da mau di paehan sih da ulah mau makin hayang hirup. Gitu. Heeh. Maunya nu Jumatan di paehan. Eta tulisan ngejeblak gede. Nu mau HP di paehan cenah. Ayo orang kan bukan mau HP, da bisi aya bisnis naon. Iya, nyangget teh baik deui da sieun. Oh gitu. Ya itu daki mah hese atuh. Ah itu si Agoma jeung si Mang Ian Jumatan geuning. Apa? Dah apa yang nyari lahir? Meureun dia dikuburkeun. Ai urang jeung saha di dieu? Si Terini eueuh. Aya urang, bebeb. Najis. Iya mah, udah ngobrol apa gitu. Aing mah. Capek. Jumatan atau capek atuh. Tapi kan capek ge menang pahala. Aku nyaho-nyaho mau si Nah, jangan heup. Coba. Tadi tes nah cepit. Kok senal japit? Ya jadi halus. Lain. Lain. Lain ada. Dan Kesenal sapit nu hidung nu goreng. jadi halus. Atuh, ngamu atuh. Yo, geus bae mana ini? Kain yun. Kain Informasi. Hei, ini mau ngasih saya di speaker. Ya bisa aja omong kita anunya nak nabi. Lain. Oh, ya, dengekeun apaan cekolot oge. Kalau saha. Cek tinu carita. Oh, Lamun Jumatan teh, picon nu gorengna. Cokot tuh halusna. nyalain senang oke atuh. Kayaknya orang iya. Atuh nyakeun bae mau ini nyakuan atuh. Ayo, yang gitu aja tadi sabua. Nyakeun bae nih. Milik urang itu senang-senang hidung. Yang wing lah. Yang uing. Hoi atuh nih gojero. Saya wae. Kala. Nah, atuh. Ih. Orang si Gomay eta budak. Tuh, kopinya naon. Jadi paehan? Di pahelan. Astagfirullahaladzim. Dengekeun heula. Naon? Tadi teh kan si Aogi ka dieu. Oh. Ulah omong kana orang pendek. Iya. Bae. Ulah atuh. Iya atuh kan. Nya padang ge dinya kieu nya. Ieu kan serius. Tadi teh si Aogi ka dieu. Jogi. Heeh, teh Jumatan. Terus Cenah pas minggu kamari teh Jumat kamari teh anu mau HP di paehan. Di masjid teh. ya Nah, atuh. iya. Salah satu ya. Udah. Heueuh atuh nu mau HP di masjid mah di paehan. Dasar. Cek saha eta? Si Aogi aya di nu tulisan masjidna. Oh, Itu tukang ojek. Heeh, itu kan naon? Atau emang mau HP jadi di paehan?
Jentrekeun. Masih Jentrekeun. Dengekeun heula. Di mana-mana ge anu mawa HP mah ya pasti dipaehan atuh riris HP-na. HP-na lain haho. lain jalan mana? Nyalain atuh mah nya jelema dipaehan. Batur rek salat banyak HP huruf. Tangning. Ya batur ge kadang batur ke Jumatannya pasti dipaehan HP-na lain jelema. Lain jelema noneng. Nyalain salah. Kalur anu di lembur, baraya anu di kota. Awas jangan lupa mangyana cukur teh anu kasep saeutik di tatar sunnah. Mangga dukung dulu-dulu teureuna mangyana